Pisaur Sayyidina Ali radhiyallahu an, sadaya kapeurih kaula geus ngalaman teu aya nu pangpeurih-peurihna dina hirup kajaba nyaeta ngaharepna ieu diri ieu hate salian ti Gusti Allah, nyarandekeun diri kana tihang-tihang mah aya robohna, muntang kana tali sapageuna tali mah aya pegatna, nyarandekeun diri sapinuhna ka manusia mah aya bingungna, aya boga masalahna, aya capekna, aya egoisna, aya bosenna ka urang teh. Saukur tetebakanana jeung prediksina eta manusia. Tapi nyarandekeun diri sapinuhna ka Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Saestuna Allah Maha Kawasa kana satiap perkara. Sarandekeun ka bingung, ka susah, karupak hate teh ka Allah, mung ka Gusti Allah. Udah terus pitulungna dina setiap ibadah urang, dina salat urang, dina kasobaran urang. Wasta'inu bis sabri was shalah. Insyaallah kabingung, karupak, kahesean bakal digentosan ku Allah janten, kagampangan, kajembaran, kasusahna digentos jadi kabingahan. Seueurkeun istighfar urang ka Gusti Allah, nyuhunkeun ampun tina sadaya dosa-dosa nu aya dina satiap tungtung salat urang sadayana. Seueurkeun sholawat kantenan ayeuna sasih maulid. Insyaallah bakal ngabukakeun solusi tina problematika kahirupan anu aya. Jeung Allah bakal ngabukakeun rezeki anu halal sareng berkah insyaallah.